Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kamdang sadayana urang masih kena tiasa pangdang deui tiasa seserangan deui soksana semua dicoba antara ngalangkungan channel sisma bakeko. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihaca dongeng nu katunda dina dinten kamari jejerna rumingkang dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-28. Mudah-mudahan kada ya acara dongeng sunat sing ngajantenkeun panglipur kalebu pangabramana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana di suklakna di siklukna anu sami-sami mikat cinta tur mikaresep kana seni budaya Sunda datang-datang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumandan ramang dina dinten ayeuna nuhun pisan upamina mangmah eta pisan anu diharapkeun siang sinara wengina atuh kan menuju teu damang mangga urang didoakeun ku urang sadayana mudah-mudahan anu teu damang sing engel-engel didapangkeun ku Allah Subhanahu wa taala atuh disehatkan di sabihara-bihari. Itu kamu urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan dilancarkeun dina segala rupina anu nuju mudik anu bade mudik anu nuju di perjalanan mudah-mudahan diselametkeun perjalananna tur di terapi dugi ka tujuanna kalian salametnya biasa petepang rawuh sareng keluargina sadayana. Mitra sapadot yang kolong tinggal waktu pangaturang dilajengkeun di dongeng sunat teh wilujeng ngukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Salarea di kampus harita anu bengong. Tanggeus duarana turun. Elman anu nyampeurkeun harita ka Clarissa. Clarissa katingal di tungkul we era anak keranan. Coba pada ningalikeun ku batur-baturna di kampus. Anu sabiasa nang Clarissa harita anu memang tara loba omong itu jeung ieuna. Baturna oge nyata baturan-baturan Clarissa memang teu loba. Sebab nyaho Clarissa lain jalma anu memang bisa disebutkeun nya saimbang jeung barenahna we. Anu sok naik mobil unggah mobil harita. Sedengkeun Clarissa mah saban poe memang naik motor bari jeung ya motor biasa we gitu. Matic anu geus lila sebutna. Matic jadul gitu bener. Clarissa anu disampaikan harita kok ditanya ku Elman Clarissa itu nyengkatkan banget beri nangtung atena deg-degan keranan mohon Elman Clarissa harita Clarissa sarapan tajan gacan sih namanya ayeuna bade ka kantin bu ge. Ya, sareng atuh yuk. Elman teh can sarapan gitu. Sami akang kita can sarapan. Yuk. Cek Elman harita beri narik ke leugeuna Clarissa. Dek Clarissa harita asa era keranan. Tara biasa sebenarnya mah Clarissa kuas kitu. Tarik leungeun teh lain kah atoh tapi kalah murungkut Clarissa mah. Tapi nya teu burung milu we sabab ditarik ku jajaka anu memang lebih kabogoh tur lebih ka cinta ku dirina. Clarissa sacerening leumpang harita teu loba omong tungkul we harita era anak keranan ku jalma-jalma anu memang ngaringalikeun. Sedengkeun Deko barang ningali Clarissa harita anu ditungtun ku hiji lalaki anu jadi sainganana. Nya eta Elman. Dina hatena pok ngomong. Kurang ajar si Elman. Lepas di dia datang si aya nu lain deui nu disambarna teh.
Deko harita rada kesel keranan sabab manehna oge sarua bogoh ka Clarissa mah. Tapi ayeuna mah bisa kumaha sabab manehna memang keur bareng jeung hiji wanoja anu ngaran Saliandra. Sedengkeun Saliandra hatena mah panas ngagolak harita nuturkeun ka Elman anu init. Berijing ningalkeun Deko. Saliandra, Saliandra. Deko harita beri langsung lumpat nyampeurkeun ka calon bebene nawe. Bisa disebutkan nya bebene nawe meureun tadi hoyo-hoyo kudu jadi inung. Nah, sanajan Saliandra memang embung oge. Saliandra oge teh bisa menjar kumaha. Aya dititah kudu jadi inung dipaksa kuas kitu mah da manehna ge soak gitu. Antukna leumpangna sajajar harita Deko. Kamu kan turun ke mana sih? Emang kamu rek mana? Rek ke kantin. Ya, memang sarua we atuh Deko ge rek ka kantin da. Deko harita beri panonna meneleng harita ningali ka Clarissa anu ditungtun tur asup ke jero kantin. Clarissa harita jeung Deko anu maksudnya jeung Elman anu diuk harita di pojokan kebetulan aya kursi anu kosong di pojokan. Jelema-jelema di kantin harita katingalina anu naringalikeun ka Elman bari tingku ciwas ting naon anu diomongkeun pada teh apa. Ngan anu jelas ngerasa aneh we ku Elman ayeuna. Pakaian anu rapi, timimiti uuk, baju calana jauh tibatan nu kamari. Rapih nu kacida pisan rapihna kasep, bener-bener kasep. Bari jeung ka sakolana harita ayeuna mah ka kampus teh make mobil anu mentereng nekeranan. Nu biasana make backjul ayeuna mah geus jelas. Lantaran memang dititah ku inungku duanana. Oh inung ti ditu, oh inung itu dia bari jeung dibere mobil anu warna koneng anu kasebutkeun mewah eta mobil teh. Mobil paragi itu tumpakanana nu jadi inungna nyaetana. Arika sawaktu sehat. Presar panaon? Bubur we. Dinten tadi emang tidak teicalan. Pantesan dina dinten Jumaah mah biasana libur. Terang mingguan pengintenan. Oh. Mingguan mah sok ditegelega. Oh gitu. Buku ke. Capek teuing atuh. Udah capek sih. Atuh akang permeser buburnya mereka ditu lah. Biasa ku Clarissa. Ya Clarissa harita beri cengkat heula. Nu saterusna Clarissa harita ingin iya tuh saja sekalian meh bayar we. Bios ieu aya na Clarissa oge. Bios ieu. Clarissa cek Elman harita bari nyimpen duit 100.000 dina dampalegeuna Clarissa harita. Bisa menjar kumaha leos we Clarissa harita. Anu ngaleos ini tinggalkeun eta pitempatan. Sedengkeun Clarissa harita papanggih jeung Saliandra. Saliandra nu neuteup seukeut deg. Clarissa harita sabab nyaho kali Saliandra anu memang bogoheun sarua. Mana Saliandra geus sering bebarengan harita jeung Elman. Saliandra harita pok ngomong ka Clarissa. Clarissa. Saliandra. Oh, jadi kamu bebarengan jeung Elman. Clarissa harita ngabetem teu ngomong. Udah pelet nah kamunya. Saliandra naon sih? Clarissa kan teu make pelet-peletan. Alah, kamu teh. Mana selepel kamu mau bisa jeung Elman? Clarissa teu ngomong deui. Elman anu ningali dua wanoja harita anu katingali nyereungteung pang-pang nama Saliandra. Kan untung Deko datang harita. Deko anu neuteup seukeut harita ka Clarissa. Sedengkeun Clarissa anu teu wani neuteup ka Deko. Sabab manehanana apal yen Deko teh memang bogoheun ka manehanana ngan manehanana sabarakali oge nolak. Deko oge teu maksakeun ka arep ka Saliandra. Atrapi ka naon ngaranna teh Clarissa. Sabab nyaho Clarissa anu tangtuna we meureunna kudu jadi kolosal ge mal di ijinan pampana indungna. Sabab Clarissa di bawah kehirupan
kehidupan manehana tangtu dan kekayaan. Seliandra, ayo. Ayo kemana sih ayo? Seliandra harita teh amak we. Red Seliandra teh ngareret ka lalaki anu memang diuk di pojokan beri tenang na karanan harita nyawa HP na kana. Tadi teh memang geus ngareret ngan pedah bas ningali Seliandra nu rek kareret manehana gura giru we manehana nyokot HP-na tur ngeume HP. Leos Seliandra harita ngaleos. Ge harita diuk digigireunana Elman. Aman. Kamu hubungan jeung Seliandra. Di antara orang kan ada hubungan. Jadi bebas saya hubungan jeung sasa. Cek Elman harita. Deko harita nyampeurkeun. Red ngareret harita ka Elman. Deko rada teu wani kumaha-kumaha ka Elman sabab geus pernah disiksa ku Elman dina waktu harita. Dina hatena pok ngomong, kurang ajar si Elman. Sebenarnya sah si Elman teh. Pakaian anu mewah na keranan eta nomorna panelna oge. Panel lagi aduh. Gagahna keranan kamejana mahal pana keranan. Tanana mahal, sepatuna mahal. Waduh. Jauh na keranan jeung aing mun kieu mah. Cek Deko harita bari turna teret harita ningali ka Elman. Rengkeun Seliandra anu pok ngomong deui. Aman. Pulang sekolah. Pulang di kampus. Seliandra ayo omongan ke kamu Elman. Emang pia omongan naon? Saya kudu ngke ayeuna we. Sebab engke saya tangtuna bareng jeung Clarissa. Emang kamu geus bobogohan jeung Clarissa? Ya seperti gitulah. Pada nu katingal gitu mah kumaha? Jika Elman harita. Kamu kan ayeuna geus boga Deko. Kamu? Ya, saya geus pernah ningali kamu oge malam minggu. Jadi kamu ningali? Emang ningali lah. Jadi geus eueuh nu kudu dipertahankeun di antara urang. Urang kan bersakada sahabatan. Cek Elman harita beri cengkat, Deko. Sorry-nya. Cek Elman harita beri seuri, nu saterusna init ngaleos harita. Elman. Seliandra anu cengkat harita. Sedengkeun Deko keur tibang usap dadana we harita, bari jeung karagadona leungeunna teh. Wani ayeuna mah rek nyarek itu jeung ieu ka hareupeun Elman. Tanggeus disiksa cukang irungna harita nepi ka bolo-bolan ku getih. Tidinya Elman anu dirifikasieun tangtuna ku Deko. Kurang ajar si Deko. Si Elman. Awas ya Elman. Dina hiji waktu aing pasti bakal ngajar manes ya. Cek Elman, cek Deko harita beri neuteub ka Elman, sedengkeun Seliandra harita nu nuturkeun ka Elman. Elman ke mereka mana? Kamu kada Deko. Itu nuturkeun ke saya. Soalnya bisa jadi ribut rongko. Tapi Elman. Tunggu sirilah harita Seliandra ningali Clarissa anu nyampeurkeun harita bari mawa 2 bubur hati dina nampan. Clarissa? Enggak. Clarissa harita bari tungkul. Wani padu teuteub harita jeung manoja anu memang beunghar. Nya eta na Seliandra anu geus pada apal yen Seliandra bapana pengusaha. Seliandra anu neuteub seukeut pinuh ka ceuceub harita ka sainganana anu geus mampu ngeruk hate nu jadi bebe non teh nu jadi lalaki pujaanana nyaeta Elman. Tapi teu bisa majar kumaha. Lantaran memang manehanana nu dijodohkeun. Jadi hartina manehanana kudu teu marima. Sanajan memang hatina memang panas na keranan. Kumaha carana supaya runtuhkeun cinta Elman ka Clarissa. Elman harita ningali Clarissa nu tungkul harita. Yuk, meja itu tuh. Cek Elman harita bari nunjuk. Nu saterusna nampan harita dicokot. Wios ku Clarissa. Wios ku akang.
cek Elman harita bari neuteup seukeut terus imut gelenyu dep 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 jantungna Clarissa dak demadak asa copot na keranan sedangkeun Saliandra barang ningali kawas kitu harita langsung we kesel hatena. Naon sih? Kijeng imut-imut sekali rupa ka si Clarissa naon? Cek Saliandra harita bari kesel. Aman? Saliandra nu nyepeng kana pelbapu peuteuna Elman. Sorry Clarissa. Saliandra. Itu deh kok tuh. Bisi kumaha nam. Sok naon teh? Cek Clarissa harita. Elman harita nu teh maksudna cek Saliandra. Elman anu langsung we harita ngaleos dituturkeun ku Clarissa. Sedangkeun Saliandra nu neuteup seukeut ka Clarissa anu nepi ka diukna harita ngareneng jeung Elman lantaran bangku teh mangrupakeun bangku panjang. Sabab geus di aya nu nyokot meureun bangkuna aya di hareupeunna mah mangrupakeun bangku plastik we nu saperti biasa. Nya di dinya teh bangku panjang nu kapaksa we duana kudu ngareneng harita. Clarissa geus teu bisa dicaturkeun hatena nu dag didungna keranan. Clarissa memang can bobogohan jeung Elman, tapi dina hate nalurina yen Elman oge sarua mika bogoh ka manehanana kitu ceuk pikiran Clarissa. Geus puguh hari manehna mah tiba heula ge memang bogoh ka Elman teh. Ngan padanya kitu teh manehna ge mawas diri ka hiji mah awewe, kadua-duana nya. Eueuh kabani we ke Clarissa mah. Nu diutamakeun nya fokus kana diajar we heula kitu ceuk pikirna. Duanana harita ngaralahar bubur. Sedengkeun Clarissa ge harita anu dipangmesenkeun di kedai kok sarua bubur. Panonna harita terus we melong we harita ka Elman anu keur ngobrol jeung Clarissa duka naon anu diobrolkeun lantaran katingali Clarissa anu seuring ngahihi. Meureunna aya pikalucueun ke Clarissa beuki panas we hatena ngentab harita. Lamun kongang dirinya Clarissa kudu dibentur we ku gelas nu aya di dinya. Lobah tarangna pisan. Tapi dalah kumaha da teu bisa kumaha manehna oge. Kutibah kitu we hungkul. Clarissa jeung Elman anu antukna beres. Ya artosan tadi angsuranana. Simpan. Teuing kitu ieu simpen ieu teh tah. Cek Clarissa harita. Bari ngeupil duit angsuranna mangrupakeun receh. Ih, Clarissa mah. Sok simpen we dinya. Nya ieu tenang. Cek Clarissa arta cek Elman harita. Atuh kata Clarissa ge harita lantaran ditolak duitan kepaksa we diasupkeun kana tasna. Ya hatena marada eran keranan ku Elman teh kawas kitu teh. Sabab manehna teu biasa dibere ku lalaki ku memberi jeung angsuranna mah. Elman teh kamari kawas kitu wae, dagang meuli ka manehanana. Pas mayar angsuran teu dibere, tetapi teu dipenta, telah dibikeun ka manehanana. Ayeuna nya kitu keneh. Tapi memang geus kitu akhlakna memang Elman. Teu kasaha sabenerna Elman mah. Lain ku Clarissa hungkul komo ka Clarissa jalma anu pikat cinta dan datang tu we meureun. Duit sakitu mah ke Elman mah. Naon atuh da. Itu. Cag ayeuna urang tunda heula Elman. Anu keur memang berbunga-bunga sebutkeun. Boga wana idamanana nyaeta Clarissa. Ayeuna kacaturkeun sang adi nyaetana Jahwa. Jahwa anu imahna harita isuk-isuk ini tinggalkeun imahna. Ti mimitina awalna mah bareng pernah dina parapatan memang pisah. Elman menuju ke Dago sedengkeun adi namanya nyata nuju ke jalan Sumatera. Di perjalanan dina parapatan seperti biasa nanti Jahwa nuruat teret kakenca kakatuh sabab lelaki idamanana biasana sok aya di dinya membawa gitar leutik. Agan biasana sok naon ngaranna teh ngamen di eta pitempatan sok jang bekal memeh sekolah. Tapi dina poe ayeuna memang agan eueuh. Agan kemana sih? Ngamen gitu. Jahwa harita anu ningali babaturan agan anu geus apal memang teu wawuh tapi memang apal da sering ningali. Clarissa harita ngagupaya anu teh Jahwa harita ngagupayan babaturanana. Baturanana harita nu
kira-kira budak SD beri nanting SMP-an nyamperkeun harita naon teh? kata budak Tiningalian agan. Agan teh pokok teu damang teh tos 2 dinten. Teu damang. Teu damang tos 2 dinten pokok ge. kata budak harita Berani. Larisa harita nu culang cileung kontar lampu stopan anu memang lila keneh maksudna rek muterkeun mobil wengke dihareup kitu pikirna teh kung sirila memang lampu merah anu memang geus ganti ku warna biru tapi warna hejo anu saterusna Clarissa harita ngajejak mobilna sanggeus nganuhunkeun ke budak eta laki bari jeung mere duit kur 2000 perak we Clarissa teh maksudna teh Jawa teh Jawa harita nyemplung init sanggeus aya parapatan Clarissa ngabelokeun atarapi Jawa ngabelokeun mobilna ke belah kenca nu saterusna balik deui harita nuju ka daerah anu memang di mana tempatna imahna agan tanggeus nepi kana hareupeun gang imahna agan anu geus apal we tangtuna manehna jancan pernah asup oge tapi manehna apal agan teh memang di dinya gampang aya geus aya di dinya mah tinggal nanyakeun di mana imahna agan beureun kitu sababar agan sok datang we ti dinya wae kitu Dirut harita Clarissa terapi Jawa sanggeus ngeureunkeun mobilna turun terus saterusna culang cileung menerkeun jaket sweaterna Jawa harita asup lalaunan mapaegang gung sirila Jawa harita papanggih jeung ibu-ibu pok Jawa harita tumanya ka ibu-ibu Punten Bu, bari tumaros. Oh mohon mangga Neng, mereka meles naon. Tapi bumina agan paling mananya? Agan nu mana ieu teh? Hargi di dieu teh seueur agan. Agan anu sok biasana ngamen. Oh, agan biinah. Itu tuh nu aya tangkal itu tuh. Tuh nu aya tangkal kersen. Aya gang alit. Sok lebet kadinya. Pas gang mentok pisan bumina. Di ujung gang pisan mentok. Rencangan anak. Mohon Bu. ibu harita neuteup seukeut kanu geulis terus saterusna Jawa nganuhunkeun leos we ini tinggal kita tapi tempatan nuju kana tangkal kersen anu mana ciri-cirina imah agan teh belok ke belah kenca tanggeus tepi harita kana tangkal kersen aya gang memang leutik Laris atanapi Jawa harita langsung we asup nuturkeun eta gang anu memang tepat di sabaraha jauh gang teh kur tiba asup motor we hungkul meureun heurin motor oge stangna teh ngabaduh pasina oge Ya Allah, di dieu geuning imahna teh. Jawa baru teret ka kenca ka katuhu tanggeus nepi ka gang mentok harita katingali aya imah anu leutik na karanan memang imah sorangan imah pribadi gitu disebutkan padahal leutik imah teh kacana geura kur katingali teh hiji kacana oge dua meureun kacana teh dihareup geus pantau geus kitu Jawa harita uluk salam tok 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 Assalamualaikum. Jawa harita tok 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. harita teh jero imah aya malan geus apal Jawa sorana sabab eta imah ibu-ibu teh geus pernah digawe di imahna biasa we tukang nyetrika tukang nyeuseut kolotrak bray harita diinah nu keluar teh Ya Allah. Yang Jawa. Naon ieu gelis ka dieu geuningan? diinah reuaseuna keranan Jawa harita mangut bari imut Nah, Mang Bi. Alhamdulillah. Ayeuna mah lumayan lah rada sehat gitu. Mari memang bibi gitu damang pada ya maksakeun we gitu. Geuning aya naon atuh ka dieu? Saurna agan teu dah Mang Bi.
Mohon pugutos dua dinten anjeunna teu muriang duka kumaha. Duh meureun panginten kahujanan kapanasan biasa sok ngamen geuning agan mah. Diulah-ulah ge ku bibi teh keun beceking kada bibi oge nya. Ma oge cengeng teh. Awas sok aing ngala duit mah sadajan teu ageng cengeng teh lumayan we sok aya nu ieu miwara ngagosok gitu jeung ieuna. Kan aing kadot lebih mah. Ayeuna mah tara ieu tara kersa gitu margi da tos sepuh kieu mah caket-caket we gitu. Mangga atuh kalebet geulis mangga. Bu, Bi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibi harita anu rumpang reumpeng lantaran disampirkeun ku urut dununganan atang tuna. Di bakayana mah dikararieu pisan atuh sok mangga atuh cali kita geulis mangga. Cek si bibi harita bari nitah dieu kana kursi anu kai kursi teh. Panyarenean biasa kursi kai kan pedah gitu. Mejana meja biasa we meja biasa nu baheula teh adu ka ti mana meunang na pamere jiga mah. Mungkin ari meuli. Di mana agana Bi? Itu di kamar gelis. Atuh urang sauran heula agananya. Bios ka kamar Bi. Jahwa harita nu hayang ka kamar ningali. Ieu mah dibararau di kamarna oge atuh. Serius Bi. Jahwa harita nyampeurkeun. Terus-terusan nangtung minta izin heula. Wani ujug-ujug asup Jahwa oge. Ngarti mana oge kana kasopanan nya ge kelas 1 SMA. Jahwa harita teuting kunaon hatena anu rada kapatok ku eta lalaki. Anu ngaran Agan. Nya mangga atuh tapi duh punten pisan nemenin babalatak geura. Agan. Harita cek mana harita. Mak cek Agan kadenge harita ngahururung. Jahwa harita langsung we asup nuturkeun ka si bibi. Urang tuh harita ningali ka Agan anu keur merongkol. Cimutna harita sarungna ge meral harita aya besotan Agan teh. Tingali kasurna geus deple na karanan bari jeung teu make naon ngaranna teh spray da nya kitu teh we nu penting mah sare we keur Agan mah. Pemikiran spray penting mah sare we geus. Ieu aya Jahwa. Jawa mah cek Agan ngoreja harita cengkat. Agan. Cek Jawa harita bari geek diuk dan siji ranjang. Inungna harita ningali Jawa kawas kitu langsung we keluar harita. Reregana dibukakeun da buan teu make pantot teh dibukakeun we reregana teh. Tau ngaran-ngaran awe jeung lalaki nya hariwang we nya beureun si bibi teh. Ngan teu demang naon. Cek Jawa harita beri neuteup seukeut. Agan anu diteuteub harita deg-degan hatena. Jawa. Jawa kurang ka dieu. Mang kunaon kitu Jawa ka dieu? Sakola atuh ayeuna mah. Siang tuh. Nya wios we atuh sakola mah. Tapi kan tuh siang. Kayak kasiangan malah tiasa lebat. Nya wios. Bari teh siang bari kumaha oge. Jawa kan hoyong ka dieu. Cek Jawa we imut teh geulinyu nu geulis harita nu mantak ngurugeun karuntagkeun jantung sing sawe nu ningalina. Bibir ipis panon cureuleuk harita. Aduh, pokokna mah geus we. Moal aya duana. Jawa. Emang akan tidak amang sih kemarin teh pengintenan tapi tidak naon sih. Nya namina teu damang mah teu nanaon kita tapi janten naon. Ariwang kamu Jawa mah. Agan anu neuteub seukeut harita teu ngomong sakmek oge. Ningali we ka Jawa harita anu imutna geulinyu. Pun uruy na karanan bibir nu ipis tah harita teh. Jawa. Akang mah kalau diseuseulkeun ku Rama Jawa engke. Jawa ka dieu manggading akang mah da sakieu kaayana geuningan. Mang kunaon kitu Agan? Wios we udah kumaha oge. Jawa kan seneng. Agan teu bisa ngomong deui. Langsung saya ke dokternya. Yang Jawa. Jawa
kedah gituan biasa akang mati ka dokter kedah enak pastinya sehat deui engke sakedap deui oge akang mereka jalan. Agahan kunaon make ke jalan sagala rupi. Nah sing sehat heula pembere ke jalan mah. Sabios cek agan harita nu maksa ka jalan heuh sabab manehna lamun teu ka jalan rek di mana manehna boga ongkos ka sakola kitu pikirna. Sarajan indungna sok mere oge da beban indungna teh anger we sarajan geus kolot oge manehna sok ikhtiar neangan pagawean naon we marupakeun cucian nyetrika jeung geus saparah palit urang dinya mah teu ti ditu teu ti dieu gitu sok aya we saban poe teh sok menang duit aya 30 aya 40 kumaha dununganana kapan aya nu mere 25 oge gitu. Tenaga kolot ke masih kena bisa guna kerindung nama dai dipake mah ieu mah geus kolot teh ngadon ngajaran tul teh pararugun penting mah menta we jeung menta ka batur ulah kolot mah. Sedengkeun si ibu mah atanapi biinah mah manehna mah memang sarajan geus kolot ke tenaga teh memang dipake we terus kumaha carana supaya tahar teu menta ka batur itu jeung ieuna gitu. Jahwa harita nu neuteub seukeut nyepeng kenal dengan agan anu coklat agan teh leungeunna teh dawe mentrang wae meureun lir ibarat numpang we kertas dina bujur katel bodas jeung anu geuneuk ngajak ka dieu kita diteruskeun di parapatan karena anggaran tidak nama makanya Jawa teh ka dieu heula. Tapi kan Jawa ada sekolah, pengintian pembeda sekolah kan pelajaran ketinggalan Jawa. Sabios. Kumaha kan di ke kampus IQ mah. Ya, maksakeun pengen jalan anjing maka kampus insyaallah. Pergi akang tos dua dinten ke kampus oge. Nyantek maksakeun atuh ari teu kiat mah. Ya kumaha deui atuh. Para mitra kaum dangu sadaya. Jahwa anu nyamperkeun ka jejaka anu memang gandang. Anu memang jejaka teh anu ngaran taun ngaran teh anu ngaran agan teh kasebutkeun geus dewasa agan mah geus sakola di kawan non teh geus kuliah. Nya asup ka kuliah teh lain jalur duit tapi jalur kapinteran lain jalur itu jeung ieuna pinter manehna mah lain jalur kemiskinan ngadaptarkeun orang tak mampu tapi manehna mah memang didaftarkeun ku sakola lantaran nyaah nakaranan lamun agan kasebutkeun tapi kakeun teu sakola deui teu neruskeun deui pelajaranna teu neruskeun deui pendidikan anak tangtuna berarti pihak sekolah jadi didaftarkeun ti sekolah nanaon ti sekolah loba nu nyaranaeun ka agan anu kerja keras bangunan milu kana bangunan beres tina bangunan peuting-peuting kadang-kadang ngamen agan harita anu memang teu pandang bulu kana gawe naon wae nu penting manehna hiji pang nama manehna bisa aya ongkos keur ka kampus dari ka kampus memang teu mayar dimimiti buku itu jeung ieuna agan memang saban bulan menang di kampus anu lumayan jumlahna gede tapi memang teu dicekal ku manehna gitu. Jadi eta mah geus kampus we anu ngabiayaan ka agan penting mah agan nya kahiji ngaran-ngaran dina jalur nu kitu mah jalur prestasi kasebutkeun
bisa didama-dama di kampus teh gitu. Firmah agana bisa ngamanfaatkeun anak untuk mentang-mentang jelas prestasi terus di kampus itu jeung ieu henteu agan loba nu mengkanya ku babaturan anak ku itu jeung ieuna sabab akhlakna agan anu memang bager teu saeutik awewe anu resepkeun ka agan di kampus-kampusna sabab nya hiji mah agan teh memang boga rupa nu kasep we sanajan hideung oge agan teh tapi hideung oge da hideung manis hitamna hitam manis ai dodolna mah dodol Garut we meureunan dodol di Karangpawitan ku ade sok kitu teh. Jadi agan anu memang dipikabogoh ku hiji wanoja anu ngaran Jahwa udah kelas 1 SMA anakna pengusaha sania jeung mardian tangtuna dedengkeun agan oge harita teu pati ngarespon ieu ka sania maksudna ka Jahwa lain teu bogoh tangtuna we mah lain teu bogoh ka Jahwa mah tapi manehna sieun sabab jani sania anu datang kadinya bela-belaan itu jeung ieu bela-belaan teh sakola itu jeung ieu kumaha lamun papanggih kudu jadi bapana atawa kudu jadi indungna wah atawa kudu jadi lanceukna geus tangtu we beureunan kitu cuk pikirna sabenerna masa kampus jeung kudu jadi lanceukna kan pedah aya lanceukna mah kapanan tingkat akhir cenah manehna maka kala asup ka kampus teh gitu agan harita nu teu pok ngomong ka Jahwa engke di mah teh ka dieu nya emang kunaon cek Jahwa harita mah dineuteup seukeut bari nangtang sigana teh teutepan anu ngandung kahayang emang kunaon Jahwa teh ka dieu Jahwa sanes kunaon akang bingah na keranan pami disampeurkeun ku Jahwa ka dieu ras tapi akang ngarasa selempang oge boh sok sieun tona teh inggis ku bisi rempat ku sugan kumaha pami terangeun ramana Jahwa kumaha pami terangeun ibuna Jahwa rakana Jahwa ada teuing beureunan ngambukna ka akang agan tenging hasari tenging halempang tenging hariwang keluarga Jahwa teh nu kumaha-kumahanya wajar we pami keluarga Jahwa naros ka Jahwa tapi kumaha tapi Jahwa nu langkung terang keluarga Jahwa teu aya anu ngaulah-ulah kana urang kalihna penting mah urang kalihna tiasa ngagugu tiasa itu jeung ieuna tapi Jahwa ieu urusan anak benten sanes deui Jahwa tos di sakola nyampeurkeun ka hiji lalaki sabatos akang nah tos kecida pisan tepatna Jahwa nu atak akang teh nya Jahwa sing naon namina teh naon ya intina mah kitu we lah teu ka dieu deui emang kunaon gitu kan malah Jahwa ke malam minggu mereka dieu Jahwa tinggi gitu Jahwa nu nyepeng harita kana pelebah dampaleuna deg 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 petang tuh we harita lalaki kasep teh harita dak dieu teu para ruguh irung anu bangir teh harita diri ibaratan mut-mutan Jahwa ayo keluar yuk kunaon gitu tapi Jahwa di kamar sieun ya henteu sieun sih cuman satiraos we Jahwa kan istri akang pamaget kan Jahwa nu netep seukeut harita ka agan harita tiba tungkul we bari sukuna turun harita tina ranjang yuk keluar yuk Jahwa ku tiba manggut harita teuing aya naon dina pikiranna Jahwa teuing kunaon wanoja anu keur meujeunna geulis rancunit anu keur meujeunna mangkat dewasa teh harita manehna teu bisa pikeun ninggalkeun agan dirina geus kabuntel ku rasa
nya tercinta ke agan. Sebenarnya agan oke gitu, tapi ai agan mah kasebutkeun geus dewasa loba kasieun teh ya. Cek agan teh ya inggis ku bisi rempan ku sugan sok sieun aya kitu jeung kieu na efekna tina datang we sadua Jawa kaya tapi tempatan teh ka imah manehanana sok sieun ngajadikeun Jawa poho kana teu mawadi tur tara sakola itu jeung ieuna anu jadi ancur anu jadi antukna kanyawan kudu jadi bapana bakal jadi nya kasebutkeun kaributan atawa kumaha lah mata kari nakaranan sok beda ai jalma-jalma beunghar mah kitu cek pikiran agan ya walau alam hari sania mah yang jadi bapakna ya tena pardian nah gitu tawan henteu urang Bandungan we ku sadaya Jawa nu nuturkeun kaluar ti imah sedengkeun si ibu hari si bibi hari teu aya di dapur karena ningali anakna hari teh geus diuk di luar hari teh bari di samping ku sarung anu merongkol hari teh handap sarung teh matak teu geunah dipandangna teh sarung jawab perang teh agan make celana kolor ge karita Jawa diuk karita di hareupeunana agan tina kursi kai pok agan hari teh ngomong Jawa kamu saya nama Jawa angkat sekolah cuy Angkat sekolah kumaha yang kieu tuh teng salapan dengan sekolah kan lapatna tebut setengah 8 terus kumaha tuh henteu kumaha Jawa di dieu heula nuan akang pas akang damang anu saya kang ke dokter yuk Jawa harita Kung sirila si bibi harita datang reneng Jawa teu sakola henteu bi Jawa ngajak ka dieu teu sakola sih nah geningan terang agak nuju teu damang alasan tadi kan ngalanggu ka parapatan haruskeun karencanganan da kan biasanya sok aya di dinya tapi teh teu aya jadi taroskeun ku Jawa urang nuju teu damang cenah tos 2 dinten cenah agan mah cenah kitu tunggu kamari meureun kahujanan itu jeung ieu nya malum nah di parapatan kahujanan meureun panasnya kapanasan bibi oge ulah cing teh ulah ngamen wae da maksa wae geuningan nya tukang teh ngamen wae ih usur mah oge Jawa harita bari imut yang gedenyuk sedengkeun agan harita teh ngomong sakemek oge cek pikiran agan harita namun teu ngamen mana rek duit di mana tuh sedengkeun sekolah teh memang kudu make biaya nya oge segala rupana ditanggung ku sakola tapi ai ongkos angkot matang teu moal ditanggung ku sakola meureunna jeung harga atana pijajan mah moal ditanggung ku sakola kebutuhan sakola suatu nu ditanggung teh Jawa dirinya ngobrol ngalir ngidul itu jeung ieu sedengkeun si bibi hari teh geus jam 8 geus jam setengah 10 meureunna pamitan lantaran manehna buka tugas kudu nyuci di imah nya dudunganana da loba dudunganna teh da lain pagawean matuh manehna mah nyuci ayeuna dibayar ayeuna kitu nyuci ayeuna beres bayar kitu menang duit kadang sapoe teh sok aya 2 3 kalina nyuci lumayan duitna teh bari nyuci kadang sok dibere 25 atau 30 kumaha dudunganana mun anu bageur mah dudunganana kadang-kadang berena 40 gitu namun anu medit mah biasa we 25 teh gitu bibi mah turun berenang neng pada angkat heula ieu teh bari ka bari nyuci panan emang nyuci di paling mana kitu bi tadi tunu bumi nu jangkung itu alasan anjeunna teh kan nya pada mal di Pemda anjeunna teh ieu teh si bapana teh gitu ibuna nya ibu guru gitu enten nya sok di mana we bibi mah antaran tebih ayeuna mah teu kiat da dia main dicaket-caket gitu masih kana aya nu beliau dikeun caket mah gitu nya mohon atuh bi mah enggak serius agan yang satu mah rek itu ratunya bisa rek dahar mah ditu tuh nah atunya mah enggak neng nya
eh karya tuneng beli ka ieu ku tuang ramang ke kumaha tuh beli ngamuk geura pernah kusang agan mah insyaallah moal bibi kas terang wae kumaha sikap sifat nu janten keluarga Jawa tuh bi. Mohon bi terang bagirna karanan tapi kan ari urusan nu kieu makan sanes teh pangintenan. Cek si bibi ari pangenan karanan tapi nu antuk nasi bibi ge indit we ninggalkeun eta pi tempatan Jawa harita nu imutna gerenyu harita ret ngareret ka agan sangeus si bibi tuluy agan anu deg-degan harita kuduaan di imah antara Jawa jeung manehanana we tangtuna cenegkeun Jawa nu tangtuna we nu bogoh ka manehanana anu geus hese we pikeun dipisahkeunana antara Jawa mah Jawa ge ujuk Ngusir ka Jawa. sanes ngusir Jawa nang di aya duaan beli kumaha onam Emang akang bade kumaha ka Jawa? deg 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 agan harita anu ditangtang gitu ke Jawa patena jadi deg-degan teu para ruguh akang teu kumaha-kumaha ke Jawa mah bade kumaha-kumaha Yakin mar bade kumaha ka Jawa? agan harita gideg Jawa harita nyepeng kana leugeun aja agan terus seterusnya disimpan di bawah ping-pingna agan puguh asa panas tiris di waktu harita geter jantungna teu para ruguh nalurina anu geus ka mana-mana we harita Jawa nu imut teh geuning Angin beli bade tuang-tuang atuh. biasa engke tuang mana tacan oyong ieu tacan ieu mun bade sih tuang mah bade kala nuang landong pan tuang obat tegagan harita Jawa nu ningali jamna harita geus jam 11 deui Agan. Emang pami agan ke kampus teh sabaraha? pamit ke kampus kan biasa akang mas setengah satu Jawa ui di sekolah akang mah mangkat ke sekolah ke kampus gitu Masa kalau di kampus di mana gitu kan? di Dago Di Dago. emang kunaon Berarti sami sareng Ailman. Ailman ke di Dago akang sering ningali sih emang nganggo motor kan dan akang ke tuantun naros Harus berarti nanaon da Ailman mah bageur. Moal leuwih ka teu ngawaler. ya izin cek Jawa bari imut teu geulenyo ningalikeun huntu anu meres nekeranan sedengkeun agan harita ningali Jawa teu kuas kitu keur geteun hatena mah hayang gapruk ke kagawa dina waktu harita pas kebenaran ieu sasaha tapi teu bisa kitu keur agan mah sanajan kumaha oge manehana pinuh perhitungan itu jeung ieuna moal arek mirusanan teu para luguh kitu ceuk manehna keur mah heuh manehna teu dewasa da ieu budak model ngorak keur model Jawa kaos kitu mah nya kumaha nu mawa tangtun bisa daek wae Jawa mah kumaha-kumaha oge tangtuna bogoh tapi kan agan moal arek kamanfaatkeun segala rupana ka Jawa komo deui indung bapana baheula memang bageur kada jadi indung gitu jeung ieuna manehna keur leutik harita sering diberean pakaianana boy itu jak ieuna lamun dieu teh dititipkeun keur jadi indungna paribasa cenah yang budak paribasa jang budak gitu jang manehna gitu nu kebenaran si bibi teh geus teu boga salaki da geus lila ngaranana teh si bibi teh tapi ka ayeuna umurna geus kolot ongko-ongko oge can boga disalaki meureun aya kana 20 tahun mah teu boga salaki teh waktu agan ke SMP meureun teh keur SD nya salaki nanti kasebutkeun supir nya kolot batuk wae itu jeung begang itu jeung ieuna nu antupna gering nya maot we di dinya gitu antuk nanti dinya manehana pamajikanana nyetna biinah teh nya hirup sorangan we dua anjing jadi anak teh keneh bari jeung sakola keneh ngan untung teh anakna teh dihingarti jeung hidang we si agan teh kadang ke sekolah teh jualan es ya nitah nyokot di warung harita nya bari untung teh sabaraha paling mawa es sabaraha siki gitu
Tapi beak jeung beak we nya lumayan we boga untung 10.000 5.000 oge tina ST ceuri berak leutik mah atohan keranan paribasa ditabung paribasa ditabung kadang-kadang dibikeun ka jadi indungna tapi kalau lobana mah nya ditabung we gitu tapi kakeun rek asup SMA oge teu kudu biaya itu jeung ieuna di manehana we sabab nabung ti keur SD keneh bisa pakai sekolah SMA di sekolah SMA oge manehna nabung kitu jeung ieuna ngan peda heueuh lantaran sekolahna pinter SMA manehna asup ka kuliah teh memang teu mayar sabab jalur prestasi anu didaftarkeun ngajak ku sekolah gitu masalahna lebarna kana sabentarna mah manehna teh kuduna teh ayeuna teh SMA keneh kan kulantaran diaclogeun teh ya sebab memang hebat di kelas 1 jadi langsung kelas 2 lantaran pelajaran kelas 1 teh anu memang geus katampung ku manehanana jadi guru ge boga kebijakan lain waktu eta teh keur waktu SMP diaclogeun sekolah terus we geus kelas 2 oge bisa nyusul masih kena bisa juara umum gitu tah tidinya guru teh tak hebat nekeranan muji we bukan WPWA tapi kakeun ya didaftarkeun anak kampus ternama waktu munyerelek harita kabeurang geus kadenge adan lohor Jawa anu can balik keneh wae. Jawa. Kah? Jawa harita. Jawa wiji. Mending usir ke Jawa teh. Anes usir. Akang ngariwang, akang salempang sok sieun kumaha onam. Emang urang naon? Kan teu naon. Muhun urang teu naon. Emang Jawa mau main di naon ku akang kerasa. Daya alasan kanggo Jawa kami teu kerasa. Radim Jawa. Naon? Jawa nu nangtang nekeranan harita. Beri bibirna harita katingal di muka saeutik. Nunjukkeun yen dirina siap pikeun kumaha-kumaha oge. Atena agantang teu nawe didinya. Anu hese pisan pikeun ngontrolna tapi da kumaha deui manehanana. Kawani anu memang gede kasieun oge nu leuwih gede. Antukna kawani teh eleh ku kasieun. Sanajan kumaha oge ngaberungna agan mah mungkin rek nodaan ka Jawa kitu ceuk pikirna agan. Emang akang agan teu bogoh ke Jawa? Jawa. Kami akang nyebutkeun teu bogoh ka Jawa. Kacida pisan salahna keur akang. Margi saha jalamina saha pamegetna anu memang teu bogoh ka Jawa. Anu geulis, anu manis. Tapi Jawa ge kada emut. Saha akang saha Jawa. Emangna naon pamisah akang saha Jawa? Emangna Jawa langkung segala rupina ti akang? Dosa. Henteu dosa Jawa. Tapi asak kirang payus we. Irang payusna di mana? Adayana jalmi mah payus-payus wae kan. Asal dua-duana sami-sami mika cinta, sami-sami mika cinta, tapi ka bogoh. Kajaba akang teu mika cinta ka Jawa. Jawa yang uping kejujuran akang. Akang cinta kan ke Jawa. Jawa. Dinyeroskeun kitu ah. Emang kunaon? Berarti akang teu cinta ke Jawa. Jawa harita mimiti cuma nona ngalir. Agan mika cinta ke Jawa. Rasa akang kunaon atuh? Kunaon. Jawa harita nu neuteub seukeut ka agan. Bangun hayang ngerewas we ka agan teh. Jawa kada emut. Jawa anu pasti teu cocok sareng akang. Emang kudu cocok kunaon? Tadi tos dijelaskeun, teu dijelaskeun deui. Pokona mah Jawa, kami akang mika cinta ka Jawa. Jawa oga tanggung mika cinta ka Jawa. Jawa kan masih kena alit. Emang kunaon? Akang nolak Jawa. Mentang-mentang Jawa masih kena
SMA kelas 1. Agan hari tengah panjang bisa ngomong naon lamun awewe geus wah mika cinta bebeakan kelas gitu geus mah bisa diongget-ongget. Jawa cinta akang. Jawanya Kang Agan. Agan anu netep seukeut teu nyangka Jawa bisa ngomong kelas gitu kemana-mana. Udah ke SMA kelas 1 Jawa kalau pikiran di emot lah ulah asal Jawa pedes ngemut. Nah, Kang teu bogoh ka Jawa. Tanya ke Jawa. akang jangan ke Jawa akang bogoh ke Jawa Hati urang ayeuna. Agan anu teu ngomong Urang ayeuna ka bogoh kan. Agan ke di bahan melong we unggul ke Jawa tengah nyakeun tengah henteukeun sebab dina hati manehna maneg mayong serba salah nyakeun kumaha tengah nyakeun oge kumaha geus kanyahoan Jawa moal tarima lamun teu dinyakeun tapi lamun dinyakeun oge jelas teleutikna nu sieun keranan kudu jadi kolotna udah ke pendidikan kelas 1 SMA terus dibobogohan ku manehanana memang eueuh nu salah sebenarnya tapi nu salah nama ngarasa bersalah we beuneunan keur Agan sabab make jeung bobogohan jeung budak leutik kelas kitu dina tahap budak SMA kelas 1 memang geus wajar lah ngaran-ngaran di kota Bandung tong baru-baru budak SMA kelas 1 SD ge loba tuh nu bobogohan ayeuna mah gitu lain mirucan tapi memang katingali we ayeuna mah geus musimna kelas kieu pan ngan ieu nu matak heran mah jelema beunghar model Jawa bogoheun ka manehana anu tangtuna we salintas mah asa teu payusna keranan bodina tangtungan bodina pakaian bodina kendaraan geus puguh ceregan manehana cukup make sendal we ka mana-mana teh sepatu oge sepatu sport anu geus dararobol teh ini ka kampus teh subuh panghina di kampus ge teu boga balad atuh tapi memang sanajan teu boga balad oge lain hartina Jawa atrapi Agan eueuh nu mikanya di kampus ge loba nu merhatikeun model baturan-baturan lalakina baturan-baturan sakola baheula aya nu sakola di kampus nyaho karakterna Agan kawas kumaha nyaho kapinteranna Agan kawas kumaha jadi ngahargana teh tina kapinteranna lain tina harta jeung itu jeung ieuna we ge loba nu nalaksir ka Agan mah da kasep atuh Agan teh ngan pedah nya kitu we sanajan naksir oge aing deuketan mah rada embung we sabab era kuno lainna Agan mah jelema teu mampu bari jeung sakolana oge dianggapna teh lain tina jalur prestasi tapi jalur nya dianggapna jalur miskin gitu. Jawa Kang Agan. Mangauleng Emang akang udah nyarios naon? Ampun mika cinta ke Jawa henteu. Ke Jawa nu maksa harita. Akang mika cinta ke Jawa. Terus nya ke Jawa. Akangnya ke Jawa. Jawa harita imut negeri nyu atoh nekaranan dikitukeun teh. Berarti urang ayeuna kabogohan Kang. Jawa harita nu neuteub seukeut Agan oge harita nu neuteub diseukeut teh jantungna harita duanana tinggal tersebar harita. Jawa nu cinta pertama Agan cinta pertama tangtuna. Anu geus mah bisa dipisahkeun dina hate masing-masing nama. Tapi memang teuing aya raga mah. Bisa wae Jawa teh dimenangkeun kudu jadi kolotna. Bisa wae we gitu. Tapi duka eta oge. Jawa nu pindah harita diukna. Agan. Jawa bener-bener mika cinta ke Kang Agan. Jawa akang oge sami mika cinta ke Jawa
Jawa harita netep seukeut. Sedengkeun agan anu diteuteup harita deg-degan hatena. Gan, Cek Jawa harita. Orang keur kitu harita kadenge pantong lotrak. Grubug duanan harita ngagurubug. Jawa harita pura-pura we manehna ngomekeun tali sapata nanti kos kaki. Beri cengkat. Jawa geuning tacan uwi. Mohon pugu ge mah Bi. Sekedap deuna ayeuna ge bari uwi. Cek Jawa harita bari tinggal di jamna. Anu geus hampir 12:30. Angtuna we Jawa di tengah serasa hanyeluna keranan keur perduaan harita. Dina ujung-ujungna datang nu jadi indungna. Geragan harita atohna keranan aya indungna teh. Sabab Jawa sok sieun kabulu sieun kabolosan we. Geur mah teu sakola balik tau ge telat. Wah jadi diomongkeun keranan. Jawa uya 7:30. Jangan si engel damangnya. Insya Allah. Jawa ada tengah dok sakuna atau rapi kantongna. Seterusnya Jawa ada ek mikeun duit. Kang ngemeser obatnya Kang. Tinggi gituan. Pokoknya mah kedah. Bi. Harita Jawa nu ngageroan di bibi. Jadi bibi harita nu mau keresek ting naon harita. Kakara di dapur terus nyimpen harita. Berenang tahareun ting naon we. Naon gelis. Bi. Bi. Kamu jauh. Iya meser obat ya. Aduh gelis. Tinggi kikian. Bias Bi. Ono mah kada ditampi. Jawa harita. Bari ngasongkeun duit 2 lembar harita warna bareureum unggul. Ya Allah gelis. Menisok harisin bibi malah kikian ieu. Terangan tuang ramang kayak bisa ngamuk gerak. Oh Bi, kan kada ditampi. Jawa bari nyampeurkeun ka si bibi nu saterusna harita didedetkeun we kana sakuna si bibi. Si bibi itu bisa kumaha deui harita keur tiba malohok we. Yang satunya Jawa oge wih heula. Kan si engel damangnya jeung ka kampus teh anjing atuh. Nuhun ka Jawa nuhun pisan. Cek agan harita beri cengkat. Tuturkeun Jawa keluar harita. Yang Bi Jawa angkat heula. Mohon gelis mangga duh nuhun pisan ieu duh menisok anjing dapat teuing kikiannya. Pilih entos Bi insur sahur Cek Jawa bari imutkeun galenyo. Terus saterusna suntangan ka si bibi. Bibi anu kakara saumur-umur harita suntangan kudu jadi dununganana. Aduh, cek si bibi harita manehna. Gara-gara leumpeur teu pada rubuh. Ret keur jadi anak na itu tiba malohok ke anakna teh. Assalamualaikum Bi.